halim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa ila Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sanusi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati arwafi hadal maqam Kiai Haji Muhammad Ar-Rahmani radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh nugi ka mananya? Wal ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu sareng katiluna sifat ilmu. Al-muta'alliqu anu cumantel itu ilmu bijami'il wajibati kana sakabeh pirang-pirang anu wajib. Wal jaijati sareng pirang-pirang anu jaij. Wal mustahilati sareng pirang-pirang anu mustahil. Nomor kasalajengna sakitu heula. Nomor kasalajengna nyaeta sifat ma'ani teh nyaeta sifat ilmu. Ari ilmu teh haratosna naon? Uninga Allah. Tahdina sifat ilmu oge sami ngagaduhan naon? Ngagaduhan ta'alluq. Hiji ta'alluq ifadahna. Nomor kedua ta'alluq naon? Ta'diyahna. Nomor katilu ayat ta'alluq naon? Taratubnanya. Ta'alluq ifadahna. Ari ifadah teh kagunaanana sifat ilmu teh nyaeta inkisyaf. Ari inkisyaf teh nyaeta naon? Inkisyaf teh tina inkasafayan kasifu inkisyafan nyaeta mukakeun. Ari inkisyaf teh mukakeun kana naon? Aya ta'diyahna kana sakabeh pirang-pirang anu wajib. Naon eusina pirang-pirang nu wajib teh nyaeta nu wajib naon? Nu wajib aya naon? Nu wajib aya saha? Zat Allah sareng sifat-sifatna. Dat Allah sareng sifat-sifatna. Tuluy deui ayeuna kana jaijat atau perkara anu nu jaiz bisa aya jeung bisa eueuh. Tuluy deui kanu mustahil. Naon anu mustahil? Seueur. Di antarana Allah aya dua kan mustahil atawa aya nu ngarencangan ka Allah mustahil. Ari ta'alluq tadiahna nu me sasaranana ilmu sasarana inkisyaf mukakeun uningana Allah teh kana sakabeh wajibat perkara nu wajib aya nu meunang aya beunang eueuh. Tuluy deui nu mustahil aya. Tah kontakna ayeuna ilmu uningana Allah teh kana nu wajib berarti Allah uninga kana dat Allah nyarira kumaha uninganana teu terang. Ieu teh Gusti Allah nu terangna. Lamun gambaran diilustrasikeun mah nyaeta sapertikeun naonnya sapertikeun ayeuna pahamna ayeuna
panangan urang lamun teh mah keur nyimpen keur mun teh mah ayeuna keur nyokot sangu tuluy kaasupkeun ka jero eta teh panitah naon lain panitah leungeun tapi panitah hate tapi leungeun geus milu usik tah eta teh paham eta teh kan urang teh teu naonnya teu kaharti maksudna cek kasar mah teu kaharti maksudna teu kaharti teu bisa naon teu bisa digambarkeun ku urang kitu tah ilustrasinya sapertikeun kitu jadi hate teh jadi si leungeun teh geus ngarti naon nyokot sangu itu tah dalapar eta hate urang sakumaha jalan hate urang tuluy usik kana anggota badan urang sapertikeun kitu lamun gambaran ayeuna uninga Allah kana datna Allah uninga Allah teh kawasa uninga Allah uninga kana kawasana Allah uninga kana ayeuna bedana Allah jeung sakabeh nu anyar uninga kana tumatepna Allah uninga kana kidam jeung bako jeung saterusna kudrat iradat tuluy deui ayeuna ilmu gitu tah ta'alu kadinya tuluy kana jaijaz perkara anu bisa aya bisa eueuh uninga atawa kanu aya kanu mawujud kan bisa ayanya ketika aya Allah uninga ketika eueuh nu eueuh teh rek ayeuna nu eueuh na teh moal diayakeun atawa nu can aya kan eueuh teh madum teh eueuh teh bisa dua bisa eueuh memang acan diayakeun nomor kadua bisa eueuh mutlak we moal diayakeun tah kana sakabeh eta Allah uninga nu katilu kana mustahilul wujud atawa mustahil ayana itu tah sapertikeun kumaha wae kasyarikihi sapertikeun ngarencanganana Allah itu tah Allah uninga bahwa mustahil dat Allah aya nu ngarencangan tuluy di nomor katilu ta'alluq naonna ta'alluq taratubna non ta'alluq taratubna cik naon ta'alluq taratubna nyaeta tanjiji qadim Allah uninga kana sakabeh perkara didinya teh ulah kaluar tinu tilu wajibat jaizat mustahilat ti mana ti qadim mula rek ayeuna nu geus aya nu keur aya nu bakal aya tah gitu kartosnya kartos engke dalil namanya dipengker dalil nama jadi runtutanana nganetelakeun heula sifatna engke dalilna perhiji gitu tah teras wal hayatu sareng kaopatna sifat hayat wahia sareng ari itu sifat hayat la tata'alaku eta teu cumantel itu hayat bisyai'in kana hiji perkara oge wa sam'u sareng kalimana sifat sama wal basaru sareng kagenepna sifat basor al muta'alliqani anu cumantel itu sama sareng basor bijamiil maujudati kana sakabeh pirang-pirang anu maujud tingali dina tengahna aya qauluhu bijamiil maujudati ayat aya ae wajibiha tegesna nu wajib ayana itu maujudat wajaiziha sareng anu wenang ayana itu maujudat wadakhala sareng lebat itu sama sareng basar fil maujudati dina pirang-pirang anu aya hampura pailna aya di payun wadahola sareng lebat fil maujudati dina pirang-pirang perkara nu maujudat naon al alwanu pirang-pirang rupa wa aswatu sareng pirang-pirang sora
Wa amal aqwanu sareng anapun pirang-pirang aqwan, pembuktian aqwan teh atau pirang-pirang nu bukti. Wahya sareng ari itu aqwan al ijtima'u eta kumpul, bahasa kumpul, wal ibtiraku sareng bahasa pisah, kumpul pisah, wal harokatu sareng usik, wa sukunu sareng cicing, falaya ta'alaku maka eta tu cuman tel biha kana itu, biha kana itu aqwan we, biha kana itu aqwan naon sam'uhu sama ana Allah ta'ala bari mahaluhur Allah, wa basaruhu sareng basarna Allah atawa onon ningalina Allah, li'annaha karena sanyana itu aqwan minal umuri eta tetep tina pirang-pirang urusan masalah, urusan atau masalah manga al intibariyati anu bangsa rekenan ala sohi netepan kana kaul soheh. Nomor kasalajengna sifat anu kalebatkeun bangsa ma'ani teh nyaeta hayat. Hayat mah teu ngagaduhan ta'aluk, maksudna teu ngagaduhan ta'aluk naon? Ta'aluk tarotub sareng teu ngagaduhan ta'aluk ta'diyah itu nya. Ngagaduhan ta'alukna ngagaduhan ta'aluk naon hungkul ifadah na hungkul kunon geuningan pangna teu ngagaduhan ta'aluk ta'diyah sareng ta'aluk tarotub karena geus cukup ku naon ta'aluk ifadahna oge nyaeta naon litashih pikeun ngesahkeun hayat. Ari hayat teh naon? Hirupna Allah, hirup Allah eta teh hayat mah teu ngagaduhan ayeuna ta'aluk anu tadiyah, teu ngagaduhan ta'aluk tarotub nganungkul aya ta'aluk ifadah da. Hayat mah pikeun ngesahkeun kana pirang-pirang sifat nu salian ti hayat, kudrat, irodat, ilmu, hayat non kudrat, irodat, ilmu, sama, basor, kalam, tang ngesahkeun Allah teh aya, ngesahkeun Allah teh eueuh mimitina, ngesahkeun Allah teh teu aya tungtungna jumeneng kalawandatna, ngesahkeun Allah kawasa, bahasa kawasa ti Allah teh lamun Allahna teu hayat mah moal mungkin naon? Moal mungkin bukti. Kudrat, irodat moal mungkin bukti lamun Allahna mah maut, rek kawasa kumaha nu maut itu cek kasar mah kartos matak teu aya ta'aluk naon ta'diyah sareng teu aya ta'aluk naonna tarotub da geus puguh sifat hayat mah pikeun ngesahkeun kana sifat kudrat, irodat, ilmu, sama jeung basar jeung kalam. Kan teu kaharti atuh Allah teh kawasa tapi Allahna naon? Maut. Aya nu jalma nu maot bisa ngamandian sorangan kaharti teu? Kan henteu cek kasar namanya, cek akal mah atau cek adat mah teu kaharti. Itu kuduna ge nu kawasa mandi ku sorangan mah nu naon? Nu hirup. Kawasa mandi sorangan, cacak-cacak nu hirup oge aya teu kawasa nanya. Mandi sorangan teh di mana urang keur teu damang, komo lamun tah kitu we lah. Komo lamun hayat komo lamun hayat, komo lamun maut, matak teu aya ta'aluk gitu tah. Ngan ayana ta'aluk naon? Ifadah. Tashih, ari tashih teh naon? Ngesahkeun nya, pikeun ngesahkeun gitu. Teras wasam'u wal basaru nomor kasalajengna nomor kalima katujuhna nyaeta sifat sama sareng basor. Ari sifat di tengahna can logat tadinya tinggal digera kelah punten kelah
mana ieu teh tah aya qaulu wal ilmu uy handi kadinya tah aya teu waya sareng ari itu hilap teu di logat eta nya kamari mah di logat eta nanya wahia sareng ari itu sifat ilmu qaulu wal ilmu tah ari itu sifat ilmu sifatun eta hiji sifat wujudiyatun anu bangsa aya atau anu bangsa wujud aya qaimatun anu tumatep bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala ta'ala kunu cumantel itu ilmu bisyai'i kana perkara kana saban-saban perkara ala wajhil ihatati netepan kana jalan ngaliputan alama atas perkara wa nu ari itu mah bihi dina itu ilmu heup sakitu eta mah we handi ka dieu tah balik deui nu salajengna nyaeta sifat sama sareng sifat basor sifat sama sareng basor teh nyaeta naon atuh tingali dina qauluhu wa samu wal basoru aya huma ari itu sama sareng basor sifat sama sareng basor naon hartosna sama sareng basor teh ai sama Allah nu ngadangu wal basora ningali pihakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala eta sifatani dua sifat wujudiyatani anu bangsa wujud duanana anu bangsa aya duanana qaimatani anu tumatep duanana bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala tata'alluqani anu cumantel itu sama sareng basor bikulli maujudin kana sakabeh pirang-pirang perkara nu maujud ala wajhil ihatati netepan kana jalan ngaliputan jaidan halna nu tambah ala ta'alluqil ilmi atas ta'alluqna sifat ilmu heup sagitulah cikap sakitu sifat sama sareng basor teh hiji dua sifat duanya namun samana hiji sifat sama sareng basor teh dua sifat nu wajib ayana di Allah nu mana eta sifat teh sifat bangsa aya ari maani teh sifat bangsa aya teh ageuna uninga jeung ningali tah uninga jeung ningali teh nuduhkeun bahwa Allah teh uninga sama sareng basor teh nuduhkeun dina dat aya sip tah rindu dina dat aya sifat nuduhkeun bahwa naon uningana Allah atawa ngupingna Allah nah uninga ngupingna Allah sareng ningalina Gusti Allah ningali sareng nguping aya di saha aya di Allah eta maani teh ningali sareng nguping aya di Allah atawa dat nuduhkeun bahwa dat ngagaduhan sifat eta maani nu mana ieu sifat teh qaimatani bidatihi ta'ala tumatep aya di datna Gusti Allah al muta'alliqani anu cumantel anu ngagaduhan ta'alluq sami sama sareng basor ge ngagaduhan ta'alluq hiji aya ta'alluq naon ta'alluq naon hiji ta'alluq ifadah naon ta'alluq ifadahna inkisab sami sareng sifat naon sifat
ilmu sama sareng basor ta'aluk ipada sami in kisab tuluy ta'aluk ta'diyahna naon kana perkara nu maujudat trek nu wajibul wujud atawa nu jaizul wujud. Mana nu wajibul wujud nyaeta dat Allah jeung sifat ma'ani. Allah nguping kana dat Allah nyarira, Allah ningali kana dat Allah nyarira, Allah nguping sareng ningali kana pirang-pirang sifatna Allah gitu tah. Wadakhala fi maujudati al-alwanu wal aswat kana rupa kana aswat kana sora sami Allah ge naon ningali atawa sareng nguping. Beda deui jeung kana naon kana akwan sapertikeun ijtima kumpul bahasa kumpul bahasa papisah bahasa usik aya usik katingali teu? Hah? Usik bahasa usik katingali teu? Katingali teu bahasa usik? Hah? Katingali teu? Bahasa namahan? Henteu. Amun kieu tah naon anu katinggalina usikna atawa leungeunna? Panangan tah ta'alukna teh kana naon? Tah kana ieu na kana panangan kana nu usik. Nu usikna ari kana usikna mah naon? Nah kieu maneh mah teu meunang gitu mah. Ari kana usikna mah naon? Henteu. Fala tata'alaku biha sam'uhu wa basaruhu. Ari kana ayeuna anu katingali mah ari kana anu nu usikna mah aya ta'alukna, tapi kana bahasa ningali kana bahasa usik teu aya itu kartos. Aya ningali aya naon aya usik aya bahasa usik aya nu usikna gitu tah. Aya ningalina aya nu ditinggalina tah ta'alukna teh kanu ditinggalina gitu tah. Kartos ta'aluk taratubna nyaeta sabaraha aya 3 ras hiji naon hiji tanjiji qadim. Naon atuh tanjiji qadim teh? Allah uninga kana zat sareng sifatna Allah di zaman ajali. Allah na uninga tuh nguping sareng ningali ngadangu sareng ningali kana zatna Allah sareng sifat-sifatna Allah. Tuluy deh aya deui ta'aluk suluhil qadim nyaeta lulusna sama sareng basor kana perkara nu maujudat jeung perkara nu jaizat. Kitu terus sanes lulusna sifat sama sareng basor karena perkara nu maujud anu jaizat qabla wujudihi dina samami aya anak uninga kana perkara nu wajib jeung nu jaizat samemeh eta nu jaizat aya. Jadi nguping sareng ningali teh samemeh aya tos nguping jeung ningali kitu tah. Eta naon? Suluhi qadim. Aya tanjiji hadisnya eta naon? Ningalina atawa ngupingna Allah kana nu maujudat dina sabak dan nu maujudat eta aya kitu tah. Dina sabak dan nu maujudat eta geus aya. Jadi ayeuna ketika urang can aya urang teh karek ditulis di Lauhul Mahfuz berarti can ayanya can aya tah eta mah tanjiji naon? Hah? Tanjiji suluhi qadim. Lamun geus aya tuluy Allah ningali tuluy Allah uninga tuluy nguping kana ka urang teh eta naon? Tanjiji hadis. Tanjijian bil maujudi al madzukurati ba'da wujudihi dina sabada aya anak. Karos teu?
lumayan rada liarnya sami sim kuring liar itu dah keun diajar lapar namanya ge sahur lapar pan karunya sereng energi hungkul ji keun ji iya sih pahamnya berarti hiji ta'alluq ifadahna nyaeta naon inkisab sama sareng basor teh dua ta'alluq ta'diyahna kana maujudat eusina maujudat teh nu wajibat mustahil nu wajibat sareng anu naon nuja ijad henteu nu mustahilat makan maujudat itu mustahilat mah teu aya mustahilat kan mustahil aya nah gitu tah. Teras wal kalamu sareng sifat kalam wal kalamu sareng sifat kalam alladzi anu laisa nu teu aya itu alladzi anu laisa nu teu aya itu alladzi eta biharfin tetep ku huruf wala sautin sareng teu aya sora wa yata'allaqu sareng cumantel itu kalam atawa ladi eusina ladi teh naon kalam teh aya ladi teh isim mausul nya isim mausul mana silahna laisa itu isim mausul silahna laisa aidna mana domir nu balik kana lapad kana isim mausul laisa anu henteu itu ladi eta laisa huwa lamun ditakdirkeun madomirna teh kan aya silah jeung aid teh domir teh biharbin eta tetep ku huruf wala sautin sareng teu aya sora wa yata'allaqu sareng cumantel itu kalam bima kana perkara ya ta'allaqu anu cumantel bihi kana itu manaon al ilmu sifat ilmu bihi bima kana perkara ya ta'allaqu nu cumantel bihi kana itu bima naon al ilmu sifat ilmu minal muta'alliqati buktina tina pirang-pirang ta'alluq minal muta'alliqati buktina tina pirang-pirang ta'alluq terakhir berarti nomor kasabari hiji terakhir ya nomor katuj terakhir so teh dina sifat ma'ani nomor katujuh dina sifat nomor kasabari hiji dina sifat wajib di Allah 7 tambah sabariji 7 tambah genep berarti sabariji 7 tambah genep 13 berarti urutan 13 tina sifat nu wajib di Allah sifat nu wajib di Allah teh sabariji 20 ari sifat di Allah aya sabariji 3 hiji nu wajib 2 mustahil 3 jaiz lamun sifat nu wajib aya mustahil aya jaiz aya sabariji sadayana berarti sifat anu aya di Allah teh sadayana hakikatna sabariji ngan pedah anu 20 manu kudu aya nu wajib aya ngan pedah anu 20 hiji deui mah nu mustahil aya ngan pedah nu hiji deui mah bisa aya bisa teu maksudna jaiz teh tah nomor ka-13 dina sifat nu wajib di Allah atau nomor ka-7 dina sifat ma'ani teh sifat naon ari kalam teh hartosna ngadauh aya sifat kalamna Allah aya kalamullah kade bentennya tinggali gara qauluhu al kalamu wal kalamu aya huwa ari itu kalam sok tina wal kalamu tah qauluhu wal kalamu
aya teu sok pidarian heula sok diantosan nugikeun ka subuh engke deui ge sok aya sok huwa ari itu kalam sifatun eta hiji sifat wujudiyatun anu bangsa wujud anu bangsa aya atulah bisi teu ngartos wujud mah qaimatun anu tumatap bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala kunaon geuningan di logatan tengahna ameh rada kahartos itu nya kitu lah. Qaimatun anu tumatep bidatihi dina datna Allah ta'ala bari maha luhur Allah atawa tingkahna maha luhur Allah jadi hatina domir anu balik kana lapad Allah ari hal teh nyaeta al ismu al mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati munajahatun anu di munazahatun tanya nazaha yunazihu fahu munazahatun anu dibersihkeun anu disucikeun nu dilestarikeun itu tah tiasa lestari ge lamun makna sejen ani taqadumi dina aya mimitina me gampang lah taqadum aya taqadum teh aya mimitina wa ta'akhuri sareng tina ta'akhur walahni sareng naon lahni teh sora poin teh lepat lahni teh sora atawa aya lahan teh lamun dina fikih manaon cacadelan teh ningannya maksudna sora wal i'rabi sareng i'rab baris wasihati sareng sahih wal i'lali sareng i'lal naon i'lal ngarobah atau perubahan wa ghairi dalika jeung salianti itu nu kabeh tah kalam teh sifat kalam teh hiji sifat nu bangsa aya nu tumatep dina zatna Allah subhanahu wa ta'ala nu dibersihkeun tina taqaddum jeung ta'akhur anu dibersihkeun tina i'rab tina baris tina i'lal maksudna laisa biharfin wala sautin nya kumacana eta Al-Qur'an kieu kalam teh aya dua aya balikan di aya sifat kalam aya kalamul ari sifat kalama sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala ari kalamullah mah perwujudan atau prak-prakanana tina kalam Allah teh ngadau kana naon kana dawuhan tah disebut kalamul ari sifat kalama lain kalamul ngan kalamullah ngan sifat kalam bisa naon ngawujudkeun atau ngayakeun bahwa aya kalamullah jadi kalamullah teh aya dua hiji aya kalam cik naon tos tidak tijaningan hiji aya kalam emutan heula mari teruskeun hiji aya kalamullah teh sabiji aya duanya anu eta mah hiji tetep sana sifat kalamna Allah tapi kalamullah hiji aya kalam dal dua aya kalam mad lul nya naon bentena lamun kalam dalmah kalam nu aya sora nu aya aksara berarti nu aya taqaddumna jeung ta'akhurna kitu meureun lamun dikaitkeun dina sarahna mah lamun kalam madlul mah nu neme anu dimaksud dina naon laisa biharfin wala sautin nyata kalam nu teu aya sora teu aya aksara ngan kumaha cenah ieu Al-Qur'an kabanan eta aya barisan nya aya i'roban tah eta mah kalam naon dal atawa lamun dina kitab nu sanes mah eta mah al-padu
syarifah atau alfadu syariah, lapad-lapad anu mulia. Maksudna eta kalam teh kalam dal. Jadi kalam nu aya sora nu aya aksara mah kalam dal. Anu kalam dal eta teh nuduhkeun kana madlulna nyaeta kalamullah nu qadimun. Kartose berarti ketika ayeuna kalam dal nuduhkeun kana kalam madlul, maka tetep sanajan ayeuna Al-Qur'an disebutkeun hadis secara aya naon aya sora aya aksara jeung aya iroban, tetep teu meunang disebutkeun naon hadis, kudu disebutkeun naon qadim. Karena anapun disebut hadis mah secara naon, secara ayeuna aya tulisan, aya naon, aya i'rab bisa dibaca. Kartos berarti kalam da teh Al-Qur'an teh nuduhkeun kana kalam madlul. Jadi kudu paham lah aya kalam dal aya kalam madlul. Kartos tahnu laisa biharpin wala sautin mah nyaeta kalamna naon, kalam madlul anu timbul tina sifat kalamna Allah. Nu mana sifat kalamna Allah teh teu aya sora, beda jeung urang. Ai kalamna Allah teh naon, dauhan Allah ngadauh Allah teh ku sifat kalam lain ku lisan. Ai urang mah lisan matak aya sora aya aksara. Jadi ulah boga pikiran ku pedah urang ayeuna ku ngobrol aya sora, bisa ditulis, bisa digambar, diakurkeun jeung pangeran anu kasipatan ku sifat kalam ayeuna akur dina pada aya sora aya aksara. Kartose kan mohol apa? Kartose paham? Jadi atuh Al-Qur'an teh naon atuh? Kalamullah nu tetep qadim. Kartos kapanan aya runtuyanana ayeuna Al-Qur'an lungsur teh aya naon? Aya runtuyanana ti Allah ka malaik. Kumaha cenah tah? Kan ketika ayeuna Allah ngadauh ka malaikat teh kalam madlul nya. Kumaha ngadauhna Allah ka malaikat? Eta mah Allah maparinan kakawasaan ka malaikat Jibril pikeun ayeuna paham kana kalam Allah anu teu aya sora teu aya aksara. Karena sapertikeun kumaha sapertikeun bahasa teh kana anggota badan. Karena sapertikeun bahasa cinta kan teu aya sora teu aya aksara. Jug-jug urang teh resep we, buktina resep naon? Hiji lamun teh mah ayeuna ngadua jadi hat. Itu karena eta bahasa. Jadi ngartina hate kana anggota perwujudanana hate kana anggota badan teh kan eta teh teu katingali. Tah sapertikeun kitulah. Sapertikeun ayeuna ngartina soca kana hate urang, kana akal urang nu tunuh. Sapertikeun ayeuna ngartosna ayeuna naon hate urang kana urang hayang ngeleumpang ka anu sampean teh langsung kitu tah ngalengkah kartos. Tah sapertikeun kitu gambaranna mah ti malaikat Jibril langsung ditulis di Lauhil Mahfuz tah anu kalam madlul anu aya sora anu aya aksara mah ketika ayeuna ditulis teh di mana? Di Lauhil di Lauhil Mahfuz dicanak di ayeuna ka mana? Ka Baitul Izzi teh nya di langit ka sabaraha? Langit ka langit ka genep. Langit ka sabaraha? Langit ka opatnya. Poin telepat mah langit ka opat gitu. Tah ayeuna anu masalah Al-Qur'an turun dina naon, dina sasi Ramadannya. Tah eta teh secara naon, secara gemlenganana ti Lauhil Mahfuz ka Baitul ka langitun dunya tah tidinya gitu. Secara naonna, secara gemlenganana nemewe ayeuna ti malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul neme disesuaikeun sareng kaayaan. Sapertikeun anu pertama turun teh nyaeta ketika Rasul di Gua Hira nyaeta naon? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ieu anjeun teh kudu loba naon? Maca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Saha bismikal ladzi alladzi khalaq teh? Khalaqal insana ma
Hah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana khalaqal insana anu nyiptakeun insan min alaq. Aya alaq teh naon? Alaq teh naon? Cai mani alaq teh atuh. Kartos teh. Nah, gitu. Pahamnya aya kalam Allah, aya sifat kalamna al. Kalam teh aya kalam dal, aya kalam mad. Kalam dal madlul. Nah nu nuduhkeun kana aya kalamna madlul kitu. Kalam madlul pengaplikasian tina madlul nyaeta dal kalam dal. Atuh Al-Qur'an teh tetep we naon? Kodim gitu. Anapun ayeuna nyebatkeun hadis mah eta mah secara naon? Secara tos aya aksara sora sareng aksara. Itu harusnya teruskeun. Harusnya pahamnya? Oh, ta'alluqna acannya. Ta'alluq naon? Ta'alluq sifat kalam. Hiji ta'alluq ibadah teh naon? Dilalah nuduhkeun Al-Qur'an teh jadi pituduhkeun ke urang. Nya Allahumma arhamna bil Qur'an gitu kan? Alhulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma hop segitu hop. Gi Gusti kersama sihan. Tulis abdi sadaya sareng mugi ieu Qur'an dijantenkeun imam sareng cacaang pituduh sareng rahmat terus disadaya mugi sihan naon mugi Gusti masihan naon teh tatina nu kahilapan sareng daya kabodohan terus mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya kutiasa ngaos kana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing sareng pasosonten sareng dijantenkeun hujah hedat nu ngurus alam. Tah Al-Qur'an teh naon? Dilalah nuduhkeun. Tuluy ta'alluq tadiahna naon? Hiji naon? Tadiahna hiji wajibat mustahilat Al-Qur'an teh dipituduh maksudna nu wajib bul wujud nu wajib ayana nu mustahil ayana nu jaiz nu bisa aya nu bisa eueuh diterangkeun dina Al-Qur'an kitu maksudna mah itu. Teras aya deui ta'alluq naon nu katiluna ta'alluq taratubna hiji nyaeta naon? Dan hiji teras nomor kedua naon nomor kedua suluhi qadim nomor katilu nyaeta tanjiji hadis aya tanjiji qadim naon ti qadimula Allah naon teh ti qadimula Allah ngadauh atawa ti qadimula firman Allah aya permulaan ti qadimula firman Allah teu aya permulaan kecuali amar jeung naon nahyi parentah sareng larangan eta mah suluhi naon suluhi qadim tilu tanjiji
tan hiji hadis itu teruskeun beres tah eta sifat kalam sifat kalam segitu teruskeun nya teruskeun tebus barayana teh lebih keneh teruskeun kartos aya sifat kalamna Allah aya kalamullah aya nudal aya numad madul duana oge sami dal teh madul keneh dina hakikatna maksudna kodim gitu tah mata kalamun kodimun la yumallu simau tanazza an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astasfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi wa sami wa maklati hop terus sakitu terus intina sakitulah teraskeun minal muta'alliqati summa sab'u sifatin saterasna wajib naon sab'u sifatin summa yajibu eta teh nya atap tina anu tadi anu kamari tah summa yajibunya enak summa sab'u sifatin saterasna 7 pirang-pirang sifat tu sama anu digaranan itu sifat nu 7 sifatin kana pirang-pirang sifat ma'nawiyatan manawiyatan anu bangsa manawiyah nama ke kitu kapanan sifatin teh maha naon mahana sob ari ma'nawiyatan jadi sifat tina mana sifatin ulah ningali dina irobna tapi tinggal kalimahna nya eta jama muannas salim jama muannas salim ketingkan nasab diciri nasabna kukas matak sifatna ge tetep kudu naon kudu mahal kas kunaon pangna teh dikasolkeun kapanan sanes jama muannas salim ma'nawiyah mah kartos tah gitu. Jadi ma'nawiyatan anu bangsa ma'nawiyah naon atuh ari sifat ma'nawiyah teh hiji-hijina orang bahas wahia teraskeun wahia sareng ari itu metere tamatnya wahia sareng ari itu sifat ma'nawiyah mulazimatun eta anu mulazamah anu silih misti lisab'i pikeun anu 7 al-ula anu pertama mana anu 7 nu pertama teh nyaeta sifat ma'ani wahia sareng ari itu sifat ma'nawiyah eta kaunuhu ta'ala buktina Allah ulah kitu salah eta kaunuhu ta'ala qadiron sifat kaunuhu ta'ala qadiron kaunuhu buktina Allah ta'ala bari maha luhur Allah qadiron eta nu kawasa atawa dikiekeun meh gampil ngologatna wahia sareng ari itu ma'nawiyah eta kaunuhu buktina Allah ta'ala bari maha luhur Allah qadiron eta nu kawasa wa muridan sareng buktina Allah eta anu ngeresakeun wa aliman sareng buktina Allah anu uninga wa hayyan sareng buktina Allah nu hirup wihandeuy wahia sareng ari itu sifat ma'nawiyah eta kaunuhu ta'ala buktina Allah ta'ala eta hiji buktina Allah ta'ala qadiron eta anu kawasa wa muridan sareng kadua eta buktina Allah nu ngersakeun
wa aliman sareng kaunuhu aliman atau buktina Allah eta anu uninga wa hayan sareng buktina Allah anu hirup kot hirup ka Allah teh kitu teu meunang maneh teh non henteu jeung menang kalawan datma kiamu binafsihi kade seuri mah ya jumeneng lah tiasa jumeneng teruskan ah wasamian sareng sifat kaunu samian artosna bukti Allah anu ngadangu wa basiron sareng kaunuhu basiron haratosna bukti Allah anu ningali wa mutakaliman sareng kaunuhu mutakaliman atawa wa mutakaliman sareng buktina Allah eta anu ngadawuh tah ieu sifat ma'nawi wiyah pamite amah dina cijan teh sifat ma'nawiyah teh sifat naon as-sifatu al-mulazimatu li sifatil ma'ani sifat atawa pirang-pirang sifat anu mulazamah anu misti aya dina sifat naon anu misti karena sifat naon ma'an ketika ayeuna ma'ani aya pasti naon nah salabiyah ketika ma'ani aya pasti ma'nawiyah aya ketika ma'nawiyah aya geus puguh pasti ma'ani naon aya kumaha bedana antara ma'ani jeung ma'nawiyah kieu gula amis aya gula aya amis aya bukti nu anu amis aya amis aya anu aya gula tah lamun amis eta ma'ani soalna nuduhkeun dina dat aya lain soalna nuduhkeun bahwa amis aya dina gula bahwa nuduhkeun amis aya dina gula beda anu amis gula anu nu amis ieu mah nu sifat nu nuduhkeun bahwa dina eta dat aya sifat katos lain bangsa aya kade nu aya mah naon amis katos dina gula nu aya naon amis tah lamun anu amis mah lain nu aya tapi nu nuduhkeun bahwa amis aya dina gula katos atawa jaed kawasa sepertikeun kudrot jeung kaunu qadiron lamun kudrot mah kawasa lamun kaunuhu qadiron mah bukti Allah nu kawasa lamun teh mah ayeuna kudrot mah ma'ani maksudna ma'ani kumaha cik maksudna ma'ani kumaha lamun kana kudrot Allah kawasa atau jaed kawasa kumaha lamun ma'ani nuduhkeun ayana kawasa di jaed eta ma'ani nuduhkeun kawasa aya di jaed nuduhkeun kawasa aya di Allah eta naon ma'ani berarti bangsa aya kapanan kawasa aya di saha di Allah aya sedengkeun Allah teh aya lamun ma'nawiyah mah kumaha nuduhkeun bahwa dina dat Allah aya kakawasaan aya kudrot eta sifat ma'nawiyah aya kawasa aya nu kawasta aya bukti kawasa mah eta ma'nawiyah lamun kawasa mah ma'ani sapertikeun tadi amis gula anu amis atau kieu gula amis aya gula anu amis lamun amis naon eta nuduhkeun bahwa amis aya dina gula lamun anu amis nuduhkeun bahwa amis aya dina gula karese lamun amis mah nuduhkeun bahwa gula teh amis
lamun anu amis manuduhkeun bahwa bahasa amis aya dina naon dina gula lain bangsa aya berarti bangsa reken anu ngareken bahwa amis aya di gula eta maknawiyah artos nu ngareken bahwa kudrat teh aya di saha di Allah eta kaunuhu qadiran bukti Allah kaunuhu bukti Allah kawas bukti Allah ngersa sami kaunuhu muridan oge bukti Allah nu ngersakeun tah bahasa bukti Allah nu ngersakeun nuduhkeun bahwa pangersa aya di saha aya pangersa teh naon iradat aya di Allah gitu kartosna mani sareng makna wiyah kartos berarti sanes bangsa aya sanes bangsa eueuh da salagi maani aya maknawiyah ay salagi dat Allah aya sifat Allah ay aya itu kartos benten nafsiyah salabiyah maani jeung maknawiyah tiasa ngabentenkeun mun nafsiyah mah halul wajibatu lamun salabiyah mah jadi sifatku eueuhna bangsa nyabut karena perkara nu pantas ayana di Allah lamun maani bangsa aya lamun maknawiyah bangsa naon dah bangsa amrun tibariun nu ngarekeun cik bukti Allah kawasa aya teu henteu nu aya mah kawasa Allah aya bukti al kawasa mah henteu aya maksudna teu aya teh teu naek kana derajat aya ayeuna bukti Allah kawasa eueuh teu bukti Allah kawasa bukti Allah anu kawasa eueuh teu henteu salagi datna aya tetep bukti Allah kawasa aya hartos harus sakitu tah eta sifat ma'nawiyah berarti urang simpulkeun berarti sifat nu wajib di Allah nu 20 teh kabagi hiji naf dua salah biah tilu ma'ani opat ma'nawi tan qasimu sifatu al wajibatu ala arbaati aksamin nafsiyatin wasalbiyatin wa ma'aniyin wa manawiyatin an-nafsiyatu asifatu allati layakilul mausufu biduniha wasalbiyatu yakulu sifati hiya allati tasrubu ma yaliku bihi subhanahu wa ta'ala wa hiya khamsu sifatin wal ma'ani hiya kullu sifatin wujudiyatin tujibu lima usupiha hukman wa hiya sab'u sifatin wal ma'nawiyatu asifatu al mulazimatu li sifatil ma'ani ari sifat nu wajib di Allah kabagi opat bagian hiji nafsiyah dua salabiyah tilu ma'ani opat manawiyah ari salabiyah nyaeta perkara anu naon ai salabiyah nyaeta ari nafsiyah nyaeta perkara anu teu ditarima ku akal lamun teu kasifatan ari salabiyah nyaeta perkara anu nyabut atawa anu nolak kana perkara anu teu pantes atawa anu teu layak ayana di Allah ari ma'ani nyaeta sifat anu diwajibkeun atawa non atawa ta ayana di Allah ari wiya nyaeta sifat anu non anu dilajimkeun
bisa dipisahkeun sareng sifat ma'ani atawa jadi akibat tina sifat ma'ani. Sakitu summa nah summanya kala kaunuhu ta'ala qadiron wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiron wa mutakaliman wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala isruna sifatin wa hiya adadul isrina al ula wallahu a'lam bissawab.